lebaran nunggu orang bisa meuli tapi kabeuteuh urang pinu urang di. Mana sadar teu urang opatan suhu bapak. Ya, kehilangan itu akan terasa di saat lebaran gitu. Pasti orang lah sono ka jelema ka orang-orang tercinta terdekat anu sudah berpulangnya. Momen lebaran naon? Belanja baju lebaran karena baju lebaran orang selalu panglobana. Karena orang mungkin anak tunggalnya punya. Jadi pas poe lebaran teh ganti baju teh kadang 4 kali dah hayang katingali teh geuningan. Jadi tiga detik keneh oge geus hayang. Luhurna Eta momen lebaran adalah orang bisa meuli ciki jeung Coca-Cola. Kan bebas lebaran nungkul orang bisa meuli tapi kabeuteuh urang pinu urang di. Coca-Cola ada isu bacatan urang bisa meuli. Karena urang boga mere duit lamun lain lebaran kecuali bekal sekolah. Lebaran teh nu ditungguan teh eta mun zaman ayeuna mah THR-nya. Jadi nyaloban mere gitu kan. Dibagi angpau lah. Dibagi ampau eta teh momen anu ditunggu-tunggu eta teh. Pokoknya momen-momen indah lebaran. Momen anu